Bismillahirrahmanirrahim. Au nafyi wujubi atanapi ngate wajibkeun mujma'in alaih anu geus disepakati ku ulama. Kadzalik etanya kitu deui. Kasolawatil khamsi sapertos salat 5 waktu. Au sajadatin atanapi ngateayakeun sakali sujud minha tina salat. Wa zakati sareng zakat. Wa shaumi sareng puasa. Wal haji sareng haji. Wal wudu'i sareng wudu. Au aujaba atanapi ngawajibkeun jalma makana perkara lam yajib anu teu wajib eta ma ijma'an kalawan ijma'. Kadzalik etanya kitu deui. Au nafi masyru'iyatin atanapi ngateayakeun syara' mujma'in alaih anu geus disepakati ku ulama. Kadzalik etanya kitu deui. Masih keneh dina pembahasan riddah patekadan. Kalau ditanya au nafi wujubin mujma'in alaih kadzalik atawa ngatewajibkeun anu geus disepakati saperti mana kasolawatil khamsi saperti salat nu 5 waktu sehingga manehna oge haram cenah salat teh gitu nya. Akur naon salat tah kitu nya. Misalna kan ayeuna aya aliran anu salah kitu kan sehingga manehna teh teu salat. Tah ieu teh bahaya pisan nya lamun teu amat terus berkembang. Au sajadatin minha atanapi ngateayakeun satu sujud tina salat. Wa zakati wa saumi wal haji wal wudu'i. Nya kitu deui zakat, saum, haji, wudu. Tah misalna kumanehna dinaonkeun? Diharamkeun gitu kan nya. Nah itu. Jadi ngateayakeun teu perlu naon, teu perlu zakat, teu perlu puasa, teu perlu haji, teu perlu wudu lamun rek salat oge. Nah, jadi kan berbahaya. Memang pikeun jalmi anu geus biasa mah nya jadi atoh nu aya meureun. Sabab teu wajib zakat, teu wajib saum, haji nya kitu deui teu wajib wudu. Nauzubillahi min dzalik lah. Au aujaba ma lam yajibu ijma'an kadzalik. Atawa ngawajibkeun aya tadi manaon? Ngaharamkeun nya nu halal. Ieu mah ngawajibkeun sesuatu nu teu wajib. Padahal mah sepakat ulama geus naon? Nah, teu ngawajibkeun itu. Aya manehna kala naon? Kalah ngawajibkeun nu teu wajib. Aw nafiya masyru'iyatin mujma'in alaih. Atawa
Ngatu ayakeun syarat anu geus disepakati. Seperti mana ya, seperti mana salat naon? Salat rawatib itu kan? Au azama atanapi berencana jalma alal kupri kana kakupuran il mustaqbali dina masa mendatang au ala fi'li syai'in atawa berencana kana ngalakukeun sesuatu mimma tina perkara dzukira anu geus disebut eta mah au taraddada atanapi mendogmayong pihi dina kakupuranana lawas wasata henteu was-was au azama alal kupri fil mustaqbali atawa si jalma teh ngajamnya berencana kana kakupuran dina masa mendatang. Nganiatan rek kupur misalna minggu hareup pitunya tau bulan anu nah eta teh sabenerna geus kupur harita keneh oge sanajan naon sanajan ngajam namanya berencanana minggu hareup gitu misalnya ta eta teh termasuk ridah patekadan au ala fi'li syai'in mimma dzukira au taraddada fihi la waswasata atawa berencana kana ngalakukeun sesuatu kana kakupuran dina masa mendatang atawa mendogmayong ragu-ragu dina naon nya dina kakupuranana ragu-ragu itu lawas wasata lain waswas au ankaro atanapi mengingkari jalma suhbata sayyidina Abi Bakrin kana kasohabatan Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu au risalata wahidin atanapi kana karasulan hiji minar rusuli ti para rasul al mujma' ala risalatihi anu geus disepakati kana karasulanana au an karasuhbata sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu atanapi si jalma teh mengingkari kana kasohabatan sayyidina Abi Bakr radhiyallahu anhu sapertos Syiah intinya seperti Syiah kan teh mengakui karena kesahabatan Sayyidina Abi Bakar. Au risalata wahidin minar rusuli atanapi mengingkari karena kerasulan seorang ti para rasul. Al mujma'i alai ala risalati anu geus disepakati kerasulanana. Takade urang ge nya ulah sampai ka kitu. Sok sanajan memang nabi urang Nabi Muhammad gitu kan. Tapi orang diwajibkeun mengimani kana 25 rasul. Au jahada atanapi mengingkari harpan kana sahuruf mujma'an alaihi
anu geus disepakati minal Qur'ani tina Qur'an au zada atanapi nambihan jalma harpan kana sahuruf fihi tina Al-Qur'an mujma'an anu geus disepakati ala nafyihi kana teu ayana mu'taqidan bari nekadkeun annahu sanyana ari eta huruf teh minhu tina Al-Qur'an au jahada harpan mujma'an alai minal Qur'an atawa si jalma teh mengingkarinya kana satu huruf anu geus disepakati eta teh tina Qur'an au zada harpan fihi mujma'an ala nafyihi atawa aya deui ieu mah nambahan sahuruf dina Al-Qur'an teh disepakati bahwa eta teh teu aya itu teu aya huruf eta teh. Jadi mengurangi atanapi naon nambahan ge teu meunang sabenerna. Mutaqidan annahu minhu bari nekatkeun bahwa eta huruf teh tina naon? Tina Al-Qur'an itu. Au kadzaba tawa ngabohong rasulan ka seorang rasul au naqsihi atanapi mengurangina au sogoro atanapi nasgirna ismahu kana jenenganana yaqsidu ngamaksud jalma tahqirahu kana ngahinakeunana au jawaza atanapi ngamungkinkeunana nubuwata ahadin kana kanabian seseorang ba'da nabiyina Muhammad saatos nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam au kadzaba rasulan atanapi ngabohongkeun ka parasul ngabohongkeun ka rasul misalna ieu ceuk rasul ta berarti eta mah termasuk kana hadis maudunya hadis buatan au naksihi atawa ngurangan kana para rasul anu wajib dipercaya au sogoro ismahu yaksidu tahqirahu atawa nasgir kana jenengan rasul bari ngamaksud kana ngahinakeunana aya nasgir teh misalnya nya Muhammad jadi Muhammad jadi Muhammad mah ya nami Muhammad kan hari Muhammad mah eta berarti nabi kecil ditasgir itu kan ditasgir au jawaza nubuwata ahadin ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atanapi ngawenangkeun ngamungkinkeun kana ayana nabi sabada nabi urang sallallahu alaihi wasallam tanu mawi ulah sampai ka terjadi nekadkeun kitu nu disebut tadi sadayana nya sabab bisa nimbulkeun naon bidah i'tiqad wallahu alam bisawab.